kene para aulia Allah ngurusan. Umar bin Abdul Aziz teh jadi raja, Imam Jamaluddin teh jadi raja, di belah dieuna Syekh Syarif Hidayatullah jadi raja, di Banten Syekh Maulana Hasanuddin jadi raja. Aya taluk kana dunia teu aya. Jadi ulah dangkal pikiran anak Gus Dur teh baheula di wali-wali setelah maot nyata kawalianana jadi raja nyana. Ai Gus Dur nu jadi raja jadi wali, ai ente teh jadi RT acan teh jadi wali. Eta teh belon eta san belon coba eta. Nu belon teh saya teh nu kos kitu. Batur jadi raja, jadi wali. Mentak euy cenah aing mah anti jadi RT, aing mah anti jadi bupati. Salah. Jadi bupati masalah, jadi gubernur masalah, jadi presiden masalah. Ulah sote talukna. Lamun ta'aluk berarti menikmati ke. Jeung eta nu ngahalangan kana ngeunahna ibadah. Geus urang lamun deuk maot teh mah ta'aluk. Ketika malakal maut datang, Waalaikumsalam. Abi Brojak, yes. Ada apa juga Abi Brojak? Situ siapa? Saya malakal maut. Wah, mau nyabut nyawa saya ya jangan dulu dong. Cek malakal maut emang kenapa? Istri saya masih muda. Pengen nambah lagi yang denok. Eta ta'aluk ngaranna ka situ. Mal beres eta ka situ. Ngadongan segala yang 14 miliar segala naon. Hayang bonus segala nu denok segala. Teu beres tuh kos kitu. Cek Habib Rojak gua mah pengen ngedong-adong ntar kasihkan sama lu. Waduh, bela diri deh. Nah, tapi lamun urang gua taluk saya, abdi malakal maut rek naik nyabut nyawa. Atuh mangga bae. Emang urang jeung malakal maut teu berat kitu ku mobil. Sapira mobil. Nu mantak gunta-ganti mobil teh teu dikeramatkeun ieu teh artina di hate. Lamun di hate mah dikeramatkeun di minyak misikan ku kula. Batur teu meunang numpakan eta ngaranna cinta dunia. Ieu mah pek bae mah sahan wah hayang pek bae tah besi neuk dijual elos asal gantian bae. Tuh dijual mah ulah itu cinta dunia lain cinta dunia aya urusan. Ongkos pamajikan abong-abong dunia ditumpakan ku batur diloloskeun ulah. Eta mah pan milik urang, aya urusan tama tuh. Ulah sembarangan, mang. Mamang dunia pamajikan mamang dunia. Kula ngasan ka pamajikan mamang lah. Ya tuh ulah, be mamang cinta dunianya. Cinta yang cinta dunia mah mun teu cinta di dunia atuh pamajikan mamang ku kulit tumpakan. Atulah los betul sama tuh. Tungtung nama jadi wali lain pamajikan reuneuh ku batur. Atuh aya aturanana tetep. Abong-abong urang teh cinta dunia jadi bikeunana lain kitu. Urang titah jadi khalifah urus. Ulah sote ta'alluqna. Nah, jipan cenah hese amat atuh saha nu bisa jaya sababaraha hese teh kos kitu mentok jadi wali ge hese teh kos kitu. Matak suuzon bae ka Kiai Sugi suudun dah lain wali teh mah nya Kiai Sugi. Suuzon. Je mah Kiai jadi raja baheula loba ka Gus Dur lain wali. Lain Gus Dur mah nya wali jadi presiden suuzon sia. Je Gus Dur di lain-lain emang kumaha gitu. Weh, ulah sembarangan. Tanda kewalian tanyakeun ka nu nyaho. Tanyakeun ka nu nyaho ulah ku urang sorangan. Ji atuh aya ciri lah tuh kalian ku kumaha ge. Atlas aya merekan Atlas. BHS aya merekan BHS. Gajah Depa aya merekan. Je ku urang diganti merekna Gajah Picin ganti ku merek BHS. Kadeulekan ku batur ge himeng cek batur teh isi BHS jadi asana lain ini mah kos jah kesakannya ho aing mah gajah duduk tapi merekna BHS aing tak anu edan apa nu make ieu asana aing wani taruh imah lain BHS kan ngomong kos kieu mah ngaringkel kieu BHS asal tas diuk we ngaringkel
lain asana kajen kumaha ge ieu jelema ieu hayang boga BHS gan teu kabeli geus nyona maling merek nu batur jaga itu mah kos kijang make merek Lexus aya jelema di tol gula sok nalekeun we Avanza tapi merekna Lexus gula bingung ieu ieu Avanza Lexus leutik amat sih merekan punya Lexus aya di dinya tah menang meuli meureun di bengkel Lexus eta teh maksakeun amat ku hayang-hayangna ka Lexus beureunan najunya na meuli eta tatu sasar lain mah lain bae kajen di merekan Lexus atuh lain bae kajen teuing di merekan kitu BHS atuh lain bae ieu ge sarua di udeng-udengan di jubahan lain wali atuh lain bae kitu kajen teuing dimerekan kuari make merek Gajah Duduk tapi BHS asli merekna Gajah Duduk nu geus jaho ka BHS mah moal kasaliru even ieu mah BHS tapi merekna Gajah Duduk teu kaharti aing mah ieu kajen kumaha ge ke kumaha mimitina ieu kumaha mimitina di urang dicekel di deuleu teu kudu dicekel anu nyaho maka BHS teu kudu dicekel kieu di deuleu doang eta mah kajen ku BHS tah mah kajen tapi merekna ieu Gajah Duduk lah salah ngamerekan kajen kumaha ge moal kaliru jelema nu nyaho ka BHS sakali BHS bae ganti merekna ku Gajah Duduk Gajah Depa Gajah Lari BHS bae eta carita samping wali sarua bae teu bisa di naon di udeng-udengan hayang abe pajar wali di udeng-udengan teu bisa mendak aya Habib digendeng ku Habib duaan ajunyana nu digandengna peureum bae datang ka imah datang tawasul bae teu dititah teu naon ge ila hadarat marhaba nyana di dinya aju geus beres urang datang ka dinya pajar sieun meureun urang di bejaan ini majlub kiai teh podol sero mah majlub teu leumpangan digendeng ujung-ujungna harus ada uang 9999 manya maju bau ka duit ieu loba Habib sing eta besi ka imah ente ka ustad tinggalkeun mun wani rante ye cenah Habib tinggal Habib mamajuban sia ulah moal kaliru majub baai asli majalain koski itu atuh teu wau ka dunia majub teh artina majub teh kang den tarik pikiranane saking dunia maring Allah jadi orang inget maring dunia orang inget 9,9 orang inget engge gue wali sumkonon gue wali mah majub teh jajaba itu kang den tarik pikiranane jadi nyana teh geus leupas tina dunya ka Allah ieu mah di majub jabuk tungtungna duit eta beres lain kitu ieu mah keur nyaritakeun lain Habib bae sanajan ahwal ge ulama majuban edan beneran lain majub tah mah ye Gus Dur teu make kopiah Gus Dur make kaos sakieu Gus Dur make kacamata Gus Dur kadang-kadang make celana panjang wali mah wali bae urang di udeng-udengan make jubah boh hebat jasa beh sorban na ge 3 kos nunduk dagang sorban meureun teh mah lain ulama ke jubah ieu mah keur nyarita moal kaliru endek mah kae masalah ieu keur carita asli nawali ku bangsana kanyawan deui oh ieu keur carita sirrul asrar jadi rahasia kamakrifatan jadi urang besi hayang marifat sebab makrifat eta salah satu rahasia anu hese dibogaanana dipanggihanana diraihna kecuali ku jelema nu dibere bae ku Gusti Allah wallahu alam tatadina kumaha kok dibere marifat sebab di jero